Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatil i'rabi utawi iki kubab buat mertelakeun piro-piro cirina i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rabi gitunya ieu mah. Utawi iki kubab buat mertelakeun piro-piro cirina nganyawakeun piro-piro cirina i'rab. Lirabi iku tetep maring i'rab ropa bi arba'i alamatin langsungnya lirabi iku tetep ing dalam i'rab ropa arba'u alamatin gitunya utawi piro-piro ciri kang papat. Atanapi arba'u alamatin utawi papat piro-piro ciri. Bener kan etana? Adomatu sawiji domah wal wau lan ping done wau wal alifu lan ping telune alif wan nunu lan ping pate nun. Ieu bab dek nerangkeun cirina i'rab anu opat. I'rab ropa, i'rab nasab, i'rab khofad, jeung i'rab jazm. Sing ingat, i'rab teh sabaraha? Ya opat. Lirabi eta tetep pikeun i'rab ropa arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri. Ieu teh disebut naon cenah? Khobar muqaddam, mubtada muakhir. Khobarna dipayunkeun, mubtadana dipandeurikeun. Pan asal nama arba'u alamatin ari ieu anu opat pirang-pirang ciri teh eta lirabi tetep pikeun i'rab ropa. Kitu asal bahasa mah. Kan ku sabab ieu nuduhkeun kana makna anu sangat penting. Nah, akhirna dibalik kalimatna teh. Mun dina basa Indonesia mah naon? Aya imd dm. Naon bahasana teh? Naon eta teh singkatan naon cenah? Menerangkan atau diterangkannya lamun dina bahasa eta mah. Jadi nyebutkeun saya punya teh bakatku penting. Da eta kepunyaan saya. Gitu. Pan bahasa nu bener nama nu lurus punya saya, lain saya punya gitu. Model kitu deui lah. Jadi lirabi tetep pikeun i'rab ropa. Arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri. Ieu kupingkeun keur i'rab ropa teh aya opat ciri kitu. Adomatu kahiji domah. Wal wau kadua wau. Wal alifu katilu alif. Wan nunu kaopat nun. Eta teh sebagai ciri ropa. Kade istilah ropa i'rabna aya domah rupana ya.
Maka cek tadi al alamat malah tuhdab, ciri mah ulah dibuang. Mun dibuang cirina ke moal bisa neangan. Maneh nyuratan ka kabogoh. Alamatna teu jelas. Pan balik deui surat teh. Alamat yang Anda tuju tidak jelas, tidak ada. Maka kembali deui ka si pengirimna gitu. Ku pos teh ya, linglung medinya manehkan alamat. Sabab alamat napal palsu dianggapna. Dikarenakan tidak jelas. Matak segala sesuatu teh kudu jelas. Baik dalam kepemilikan ataupun dalam status seseorang. Sing tamras, sing jelas ya. Ketika teu jelas, contoh dina tanah itu masukna kategori tanah sengketa teu payu dijual. Da dikategorikeun tanah pasea moal anu daekeun meuli. Dibangunan ku sorangan ulah gitu. Ya, da sabab teu jelas. Kudu siga Quran jelas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga eta henteu aya keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, kitab ini gitu. La raiba, tidak ada sedikit pun keraguan. Fihi di dalam kitab tersebut. Buktina Al-Qur'an. Nah sababna daja jelas. Itu. Ta ieu anu opat ciri teh keur i'rab ropa. Hiji cirina teh ku dhammah. Ya. Maka cek di dieu ari i'rab ropa ngagaduhan ciri opat. Hiji dhammah anu disebutkan i'rab asal. Gitu ya, sabab eta bentuk real tina anu sebutkeun ropa. Ropa teh bentuk konkret nama doma ya. Nu kadua wau, nu katilu alif, nu kaopat nun. Wau alif jeung nun mah ieu disebutna teh i'rab niyabah sebagai pengganti tina doma. Jadi mun di naon mun dina ngerab engke aya bahasana ari itu madom matun dohiratun fi akhirih. Nah, lamun ku i'rab anu niyabah mah bahasana teh mana? Dommatun niyabatan. Nah, tanapi mana bahasana? Wa alamatuhu alwawu. Contoh niyabatan anid doma. Gitu, sebagai pengganti tina doma. Wa alamatuhu alifun, ari alamat teh alif eta teh niyabatan anid doma. Terus mana umpamana wa alamatuhu bisa batinuni, ari alamat teh ku tetepna nun eta teh mana niyabatan anid doma sebagai pengganti tina doma. Sebab mana i'rab asal nama nyaeta doma ropa teh. Cek saha aya opat ciri i'rab ropa teh. Cek qaidah. Lirafi min hadammatun wawun alif kada kanunun sabitun lamun hadib. Tetap ciri i'rab ropa aya opat dhammah wau alif nun ma udipat gitu cenah tah. Tetap ciri i'rab ropa aya opat dhammah wau alif jeung nun anu mah udipat anu teu dibuang tegasna anu ditetep. Lamun bahasa naon nadoman Arab nama
Mana kada kanunun sabitun nyata nun anu ditetepkeun lamun adif henteu dibuang itu ya. Ayeuna urang rinci majar maneh dhammah jadi ciri i'rab ropa. Pa ammad dhammatu mangka anapun ari dhammah eta patakunu mangka aya dhammah teh eta alamatan jadi ciri lirrafi pikeun i'rab ropa fi arbaati mawa dina opat pirang-pirang tempat. Mana hiji fil ismil mufradi kayaknya. Jadi ari dhammah dipake ciri kana i'rab rofa dina opat tempat. Kahiji di antarana dina isim mufrad. Fil ismil mufradi terus wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsis salimi wa fi'lil mudhari'i alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Dhammah teh jadi ciri keur i'rab rofa teh dina opat tempat. Hiji dina isim mufrad. Nah ari mufradna ari mufrad sabaraha hiji eta ya opat. Naon hiji-hijina? Hiji mufrad dina bab i'rab, kadua mufrad dina bab kalimah, katilu mufrad dina bab mubtada khobar, kaopat mufrad dina bab la jeung nida. Kumari pelanggaranana mufrad dina bab i'rab wa huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmail khamsah. Artina nyaeta sakur-sakur kalimah anu lain tasniyah lain jama', sing ingat lain tasniyah lain jama' lain anu mulhaqan tasniyah jeung jama' jeung lain tina sawarehna isim anu lima. Contoh jaa umarun ya, jaa geus datang sa umarun ki umar. Ari umar duaan sorangan lobaan sorangan itu disebut isim mufrad. Jadi mufrad teh mun cek bahasa legeg mah kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal bukan jama, bukan dua lagi. Bedana bahasa Arab jeung ajam teh ari dina ajam mah cukup we kalimat tunggal jeung jama. Ari dina bahasa Arab mah aya tamana hiji nyata musannan atanapi tasniyah. Bukan tasniyah, lain tasniyah, lain duaan. Bukan kalimat jama, lain lobaan. Jeung lain sebagian isim anu lima. Mana nu lima teh? Abuka, amuka, puka, ya. Terus naon? Kadituna teh dumalin. Gitu ke di hadap aya isim 5 nya. Itu anu sebutkeun isim 5 teh. Abuka, ahuka, hamuka, wapuka jeung dumalin. Jadi lain kalimat eta cenah. Ya. Eta nu disebutkeun naon? Dhammah jadi ciri dina isim dina pikeun i'rab rofa kahiji dina isim mufrad ya, isim mufrad. Anu cek bieu mana isim mufrad di dinya teh nyaeta masuk kana kategori mufrad dina bab kalimah. Nu kadua aya anu sebutkeun mufrad dina bab bima dina bab i'rab. Nu kadua ena bab kalimah. Wa huwa didul murakkab. Artina lalawanan murakkab. Henteu tersusun tapi mencil hiji. Jadi nyata sakur-sakur kalimah anu lalawanan murakkab, lalawanan tersusun berarti mencil. Hindun ya. Itu ge sarua tunggal ya. Nu katilu ayeuna kumaha pelanggaran mufrad dina bab mubtada jeung khobar wa huwa ma laysa jumlatan wala sabihan bil jumlah
hartina nyaeta mana-mana kalimat anu lain jumlah jeung lain sibeh jumlah. Contoh az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna gitu. Jadi lain kalimat az-zaidani qaimani jeung az-zaiduna qaimuna gitu nya, lain jumlah jeung lain sibeh jumlah gitu. Sabab dinyatekeun mufrad, ari qaimani mah tasniah, ari zaiduna mah jama gitu nya. Nah, jadi lain kalimat eta maksudna ya. Tapi mana zaidun qaimun gitu. Terus kumaha pelanggaran mufrad dina bab lajeng nida, wa huwa ma laisa mudhofan wala sabihan bil mudhof. Artina nyaeta mana-mana sakur-sakur kalimat anu lain mudhof jeung lain sibeh mudhof. Contoh ya rijalu, ya rijalu eta lain mudhof jeung mudhof ilaih ya gitu. Nah, tapi eta dina bentuk ya munada gitu, bentuk panggilan ya Zaidu itu ya. Nah. Ya Rasulullah itu ya. Anu dimaksud di dieu mah nyaeta mufrad dina bab i'rab tunu awal tadi ya. Nah, anu cirina teh ku domah dohiro seperti lapad jaa Zaidun wa qamat Hindun, jaa geus datang saha Zaidun ki Zaid sendiri datang teh, tidak membawa teman ya. Wa qamat jeung geus nangtung saha Hindun nyai Hindun, da awewe namanya. Nah, contohna tingali qala Allahu, qala geus dadauh sallallahu Gusti Allah. Kola teh fi'il madi, kalimah fi'il eta teh kola teh ya. Di urang sok di kolok ya kolok. Padahal nama kolok mah kolak kali. Tina naon? Tina cangkaleng. Yes, tingali singkah harti contoh nate qala Allahu itu eta nya ngaji roba tingali. Nah, harakatan teh kudu kabeh mun maneh aya ngarti teh nya cirian da eta na we. Qala teh disebut fi'il madi. Fi'il madina teh ieu teh bina maklum bina majhul. Bina maklum tinggal di dinya na tuh aya saya. Aya. Ya. Bina maklum. Terus ayeuna mabni naon? Mabni pa aya ieu qala aya. Aya ya. Nah, kata jawaban mun diudag deui teh qala teh asal gue asal. Asal gue asal cenah sur. Geus nah tasrifan goer asal. Ada asalna kumaha? Asal nama qawala. Sehingga segitu tukerkeun wauna kana alif gitu. Apa harakatna si alif si wau mana di kana koper inti we ku alif. Ditahalu kawan kita maqam lah sabab alif naon baris patah sampai mehna. Jadi qala singkatna katanya gitu.
kita rekon kita mah qabla wawan al ya nuri kaklif alif mim badi fathin ka gozalla di kapa tuh ya fi'il madi bina maklum teu majhul terus binana bina apa mabdina mabni patah kola gitu ya. Nah, terus mana Allahu teh ieu teh jadi naon jadi fa'il isim dohir kola fi'il ya gitu. Nah Allahu teh naon fa'il isim dohir aya lafaz Allah teh kata ganti lain maka disebut isimna dohir. Ari fa'il teh orang yang mengerjakan. Jadi orang yang mengerjakan dengan naon secara langsung lain ku kata ganti tapi ku nama tersebut anu kabeneran dina ieu kalimah mah lafaz Allah teh sebagai fa'il isim dohir singkat arti fi'il mah pagawean kola cacarios sanu cacarios teh Allah Gusti Allah sebagai fa'il nah fa'ilna isim dohir maka lamun dilogatan kola wisdadau sopo Allah Gusti Allah wisdadau saha nu wisdadau teh Allah Gusti Allah lamun kanu ukola hartina kanu sifatna berakal dianggapna lamun kanu untuk ukola kata benda contoh bahasana lain sopo tapi opo gitu ya nah, ieu masaha itu mana naon itu jadi setiap aya kalimat sopo itu berarti nu dipertanyakeun isim naon isim fa'il baik engke teh isim dohir ataupun ke isim domir kata ganti ya tuh tah terus ayeuna ari lafaz Allah teh isim fi'il Arab kita di isim naon ciri isimna teh alif lam sah atuh tah alif lam ya jadi ciri isim alamat isim alif lam tuh ya nah. Oh aya alif lam berarti mana singkat we setiap aya alif lam dina sebuah kalimat itu adalah kalimat isim sing jadi patokan arah tereh ngajina ya lamun teu kitu habeuna mah teh lieur ku contoh teh ya nah, tapi sing jadi patokan oh aya alif laman berarti isim ciri isim sabaraha hiji cenah hiji khofad dua tanwin tilu alif lam opat harap khofad ada salah satu dari ciri yang 4 itu kategorinya isim ya gitu guys Allahu teh jadi isim alamat ropa kudomah dohiro sabab ieu asup kana kategori isim mufrad kudomah tah ciri ropa teh aya Allahu ropa ciri teh domah tah ieu dohiro majentul aya kadeuleu katenyo dohiro nya domah teh itu nah sababna sabab ieu nya eta isim mufrad pan kerana isim mufrad teh ada Allah teh mufrad sabab Allah eta kalimatna mencil hiji gitu teu aya Allah dua kan mun aya Allah dua disebutna saingan andad disebutna arbab ya gitu kadituna musyrik ngarejengkeun ka Gusti Allah sementara Allah mah ka depan ku sifat wahdani sahiji Gusti Allah
kade ulah sok ngaduakeun ngarejengkeun ngabanding-bandingkeun ka Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Aya sabahagian jelema anu nganggap kasalian ti Gusti Allah sebagai pangeran, saingan Gusti Allah. Mana targetna? Denengkeun tong ngeluh. Yuhibbunahum ka hubbillah. Yuhibbunahum anu mika cinta itu si jalma-jalma teh ya. Kasa yuhibbunahum mika cinta kasalian ti Gusti Allah na teh mana kahubillah satara satingkat jeung mika cintana ka Gusti Allah. Itu geus masuk kategorina andad. Berarti geus nyaingan ka Gusti Allah. Contoh ku Allah teh titah ngaji maneh kabita keneh kudu sejen salian ti ngaji. Heuk teu ngaji tah eta teh eleh sarua we mun ceuk kategori nu bieu mah teu ngajina maneh teh mana ngagugu saingan Gusti Allah itu ya. Tapi kumaha tuh lamun hayang disebut jelema nu iman? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jeung ari jalma-jalma anu iman mah nyaeta asyaddu hubban lebih mencintai lillahi ka Gusti Allah. Memeh datang teh waktu geus campego ngadagoan dek ngaji kitu tah kuduna teh. Lain waktu geus naon keur maburit ya gitu. Hare-hare hirup weh gitu ngadulag lain deui gitu ya. Tah eta kuduna gesit sabab dek ngaji gitu payakeun gitu nya. Guys, jadi Allah teh sahiji. Kul huwallahu ahad ya. Anu ieu teh dipastikeun Allah di dieu teh nyaeta pangeran urang sadaya. Sabab asal kategori nama ilahun. Ari ilahun mah bentuk anu sifatna umum nakiro. Ilahun nakirah disebutna umum nakira ya umum kullu ma'budin fahuwa ilahun kullu ma'budin fahuwa ilahun. Setiap yang diibadahi itu adalah pangeran. Dek bentuk batu dek batu ali dek bantu naon ngarungkunuk saya di gunung umpamana dek naon bae hal kecil hal besar asal itu diniati ibadah itu jadi pangeran. Nah keur urang mah geus dipastikeun nu disebut ilah di dieu teh mana diperjelas nyata ku lafaz Allah disebutna naon ma'rifat. Nah kunaon dimarifatkeun teh ku alif lam disebut ta'rif. Maka makrifat ka Allah itu jadi kewajiban pokok ke setiap jalma. Cek dina jubad ya awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana wajib ka sakabeh jalma nganyahokeun pangeran nu sanyatana gitu. Tah keur ngamakrifatin Gusti Allah dikenal we dengan sebuah materi naon kajian disebut ma'rifatullah mengetahui keberadaan Gusti Allah gitu. Timimiti Allah menciptakan langit bumi ya nyeun langit eueuh tihangan bumi ngampar taya batesan gitu nyiptakeun urang makhluk. Tah geus rumasa urang jadi makhluk pasti boga rasa saha nu nyieun urang maka bakal diteangan atuh nyaeta nu nyieunna
biji lah tina ilmu. Oh urang teh didamel teh ku Gusti Allah. Saha teh Gusti Allah teh? Gitu pertanyaanana. Jawab ku urang. Allah teh nyaeta hiji jenengan ya, alamun lidatil wajibil wujudi al mustahiki bijamiil kamalati atanapi bijamiil mahmudati gitu. Ari Allah teh hiji nami hiji jenengan pikeun dat anu wajib ayana. Tadi berang dicontohkeun nya nu wajib ayana nu ngagaduhan sadaya sifat kasampurnaan jeung sifat anu terpuji gitu. Eta jenenganna Gusti Allah. Yakin ne urang teh karek ngageleger geus teu asa-asa teu jiga-jiga asyhadu alla ilaha illallah. Da bekal tina kayakinan mun ceuk mama baheula asyhadu nekadkeun abdi teu asa-asa teu jiga-jiga tetela pertela kacida. Yen teu aya pangeran anu hak diibadahan illallahu ang Gusti Allah. Da geus yakin yen Allah teh nu nyiptakeun nu nyipta miboga urang sarerea itu. Tadi teh geus aya kejelasan. Tah eta teh disebutna teh ma'rifatullah nganyahokeun dat Gusti Allah. Nah, jadi kadinya nya tina nahu heukeun bae da ilmu. Ingat teh urang teh mun ngobrolkeun mufrad teh engke mana ingat teh Allah sahiji. Berarti mufrad teh hiji tunggal ya gitu. Ulah siga nu sejen ngaku pangeran hiji buktina loba riab aya bapana aya indungna aya anakna nya incuna buat itu nya aya nu tukang nyieun tukang ngaruksak ceuk tukang miara. Wah tuh apa kata dunia mun pangeran beda-beda cek ieu kudu nyieun cek ieu kudu ngaruksak gitu cek ieu aling rang piara cenah gitu montong diruksak ku dewek gitu. Wah wasea tuh. Tapi sing yakin urang mah kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Guys. Eta lamun ku domah dohiro aya Allahu tingali kadeuleu katenyo aya nya. Tah ayeuna atawa ku domah muqaddaro saperti lapad ja'al fata wal hubla wal qadi wa gulami eta kabeh didomahkeun teh ku domah muqaddaro. Maka contoh konkretna ja'al fata geus datang sa al fata wong anom dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa tementa. Oh. Lirkadia Arjuna dinandingan. Oh. Naon? Dina eta teh dolenang. Balap. Contohna ja'al fata ya. Sarua jeung tadi. Ja'a fi'il madi bina maklum ya. Mufrad mudzakkar. Lamun mufradah muannasahna jadi kacang panjang jejeberan. Disebutna naon? Gitu tah. Ja'at. Naon? Ja'at mun awewe nama. Gitu. Ja'at disebut naon cenah bieu teh? Kacang panjang jejeberan sok didahar ku maneh. Sok dipake lalap ja'at. Oh, sok.
jatuh cenah fi'il naon fi'il madi gitu. Anu penjahat di calana. Aneh mah. Leheung penjahat di calana geus beusi eta calana. Ulah hati astana maneh mah. Jaa fil madi. Mabnina mabni patah. Al patah eta isim. Nyata panggil isim dohir sarua atuh jeung luhur nya. Cirina isim aya alif lam al patah. Tah. Ngan ieu ciri ropana nyaeta ku domah muqaddaro. Naon sababna? Sabab kasebutna kana isim maksur nu kamari teh. Elatna li ta'addur, buktina alif. Al patah. Ya, ngan ditulisna ku rupa iya, dikembalikeun kana asalna sabab patah teh asalna teh pataya. Gitu, ya. Jaa geus datang sal patah seorang pemuda. Ya, maksudna kana kalimah isim mufrad mudzakkar. Lalaki datangna ya itu tah awewe aya cenah lalaki tapi siga awewe ari pek teh aya kaleci ramjait jelaskeun teh awewe teh lalaki ya, cirina mah eta we kalecian itu. Jadi kesimpulanana setiap kalimah isim mufrad dina tingkah ropa ya alamat ropana ku domah. Dek domah nama dohiro seperti lapad Allahu ya. Cek tadi temres katingali dohir. Deku domah muqaddaro seperti lapad alpa ta ya buktina alif ditulis ku rengkol iya gitu. Tah eta sebut alif bingkeng teh kitu. Cenah abdi mah teu apal alif bingkeng acan daerah ngajina tuh. Dari teu ngaji mah moal apal ya. Itu. Alif bengkung gitu. Gas sing apa? Cek tadi teh kahiji nyata isim mufrad. Domah teh jadi ciri pikeun i'rab ropa dina isim mufrad. Kadua, domah sok dipake ciri keur i'rab ropa teh dina jama taksir. Anu pelenggeranana nyata ma taghayyaro. Aya anu nyebutkeun an bina'i mufradihi, aya anu nyebutkeun fihi bina'u mufradihi ya. Bade ku an mangga. Mata goyaro mana-mana perkara anu barobah. An bina'i mufradihi tina adegan mufrad. Nah, lamun fihi bina'u mufradihi dina adegan mufradna ya. Ari barobahna jama taksir eta aya genep. Sing apa sing paham ya. Kahiji aya nu disebutkeun ziyadah pakot. Hartina ditambahan wungkul. Contoh ya. Sinwun. Jadi jama taksir ya robahna aya genep ya perubahanana kahiji barobah sakal wungkul saka contoh sin wun jadi sin
sinwanun. Benar? Sinwun jadi sinwanun. Jiadah kekaling sakanya. Barobah jiadah pakot ya. Ziyadah pakot. Barobah wungkul. Sinwun. Jadi sinwanun. Ziyadah. Naon tambahna? Alif jang nun. Sinwun bentuk mufrad. Sinwanun jamak taksir. Ya. Nu kadua barobah nukus pakot. Contoh nukus pakotnya nyata dikurangan unggul. Tadi mah ditambahan unggul. Nama nukus dikurangan ya. Nukus nakis. Allah mah munazzahun an kulli naksin. Bersih, terbebas dari segala kekurangan Allah mah. Da cek tadi ge mana al mustaqi bijamiil kamalati. Justru anu mempunyai segala kesempurnaan. Sabalikna Allah mana bersih tina sakabeh kakurangan. Da pinuh ku sakabeh kautamian ya gitu. Nukus pakot tadinya contohna seperti lapad tuhmatun ya tuhmatun jadi naon tuhomin naon di dina Allah tak marbu toda aya jadi tuhomin dibuang salah saiji hurufna ya didinya nu dibuang nyata tak marbu wato tuh matun jadi tuhomin tuh matun mah mufrad hiji tuhomin jadi jama ya. Terus ayeuna mana barobah sakal pakot barobah barisna wungkul katilu ya kedua katilu barobah sakal pakot wungkul pakot ya. Contoh seperti lapad asadun berubah jadi usudun. Asadun satu singa. Usudun beberapa singa. Nurobah ukur harkatna wungkul. Tapi bisa ngarobah tina harti mufrad hiji karena bentuk jama anu masuk kategorina jama taksir ya. Tuh. Nu kaopat barobah sakal sarta jiadah. Ya, tadi masakal pakot, nu kaopat mah barobah sakal sarta jiadah. Contoh seperti lapad rojulun hiji lalaki. Jamakeun jadi rijalun. Sabab ditambah naon? Alif. Rojulun. Barobah sakalna mana? Tinaju jadi ja. Ya. Rijalun. Itu. Nah. Rojulun rijalun. Nu kalima barobah sakal ma anukus. Tadi majiadah nu kalima mah barobah sakal sarta nukus. Itu dikurangan. Contoh seperti lapad kitabun hiji kitab lamun dia kutubun ya. Kutubun jadi pirang-pirang kitab. Mana deh contohnya
rasulun hiji rasul jamakkeun jadi rusulun. Maka dina awasan wiridan ya, akhir Baqarah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ayat ya, wa rusulihi tadi manu awal rasulun ya. Nah, dina tama wa rusulihi ya, gitu. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulin. Nah, jadi tina kalimat rasulun jamak nama jadi rusulun ya. Yes. Sing ingat urangnya baheula panghesena ieu rasaan mah teu ngarti-ngarti. Naon henteu dikieukeun baheula teh. Kur ditalar wungkul nya. Barobah jiadah pakot, terus nukus pakot, sakal pakot, sakal ma'a jiadah, sakal ma'a nukus. Sakal ma'a jiadah ma'a nukus. Ukur kita wungkul. Ngapalkeun teh teu kaharti. Nah sababna baheula teh teu kungsi dikieukeun. Pas dikieukeun urangna meureun ngajina keur tinggal mana nya gitu. Tah anu terakhir mah nu kagenepna barobah sakal terus ma'a ziyadah ya. Ziyadah terus nukus. Barobah baris bari ditambahan bari dikurangan. Mana contohnya? Seperti gulamun dijamakkan jadi gilmanun. Naon nu jadi kurang di dia? Nun alif eueuh nya. Terus nu jadi barobah sakalna barisna tina gulamun jadi gilmanun itu ya. Nah anu kurang naon tambahna alif jeung nun bener mah alif jeung nun ya. Pan barobah sakal tadi lama tadi naya harkatan jadi eueuhan barobah baris ya. Tah ieu teh mun dina kartun mah RX berubah cenah gitu. Guys, jadi kesimpulanana setiap kalimah jamak taksir tingkah ropa itu kabeh teh tingkah ropa nya. Nah, mangka alamat ropana kudomah dek domah dohiroh. Contoh seperti al ulama'u warasatul ambiyai ya eta domahna dohiro. Al ulama'u ari pirang-pirang ulama eta warasatul ambiyai jadi pewarisna para nabi ya. Al ulama'u ieu kalimah isim ciri isimna alif lam ngan ieu lapad al ulama teh jadi mubtada anu mubtada eta ropana ku tidak siksa cenah mubtada ropana ku ibtida teh mabokna pode tara diapal warapa'u mubtadaan bil ibtida kadzakarab khabarin bil mubtada ari rapana mubtada ku ibtida kitu deui ropa khobar ku mubtada itu ibtidana nu dibuang
al ulama'u ari pirang-pirang ulama, sabab ulama jamak tina lapad alimun. Alimun seorang yang mengerti, seorang cendekiawan. Al ulama'u beberapa para cendekiawan, jamak ya. Al ulama'u alamat ropa domahna dohi liro sabab eta jamak taksir. Jadi lapad al ulama'u teh kalimah jamak taksir. Warosatun jadi khobar. Di mana aya utawi pasti di sana ada iku. Di mana aya ari di dinya aya eta gitu. Aya mubtada aya khobar. Jadi lamun aya mubtada wa khobaran bagaikan uang naon satu mata uang kuduna itu naon dua mata uang. Artinya mana? Dua sisi mata uang kuduna teh. Di mana aya ari pasti aya eta. Atau dibalikkan di mana aya eta pasti ka dituna aya ari. Nu tadi teh model robi arba'u alamatin itu diheulakeun khobarna nya. Tah li robi eta tetep pikeun i'rab ropa arba'u alamatin ari pirang-pirang opat ciri gitu nya. Eta mah disebutna khobar muqaddam dipayunkeun beritana mana terus mubtada muakhor kalimat awalna disimpen dinu kadua gitu nya. Nah, ieu mah mana mubtada na dina kahiji ropana dina kadua. Warosatun jadi khobar. Ieu lapad warosatu teh kalimah isim ya. Gitu kalimah isim anu susunanana ieu jadi mudhof ya. Warosatu nah sababna dek idofat kana lapad al anbiya i maka lapad anbiya i disebut mudhof ilaih. Warosatu mudhof al anbiya i mudhof ilaih. Ari mudhof sok ngajarkeun kanu kadua gitu. Cek saha cenah mudhof sok ngajarkeun kanu kadua teh. Kumaha pokna? Ari mudhof teh kudu sepi tina tarif jeung warosatu aya tarif alif lam teu aya aya tanwin teu aya asub atuh kana syarat mudhof kudu sepi tina tarif jeung tanwin. Kumaha cenah? Syartul mudhofi ayakuna khalian min al watanwini takunu sawiyan itu khalin anitaripi watanwini syartul li awalin ila pusani. Teruskan atuh. Ada alam biai jadi mudhof ilaih. Ada syarat mudhof ilaih? Ilaih. Mukhayyaron baina ta'rifi wa tanwin. Teruskan. Syartul mudhofun sartul mudhofi ilaihi sartun ma kurin gitu nate mana milih antara tarif jeung tanwin jadi syarat mudhof ilaih ulah kawin. Al anbiya'i aya naon dinya alif lam maka teu meunang aya tanwin ya. Lamun aya tanwin berarti ulah aya alif lam. Namun aya alif lam berarti ulah aya tanwin.
nepi ka buluan bujang jangan orai eta mah teu bisa dihijikeun nya gitu. Atawa domahna teh muqaddarah anu ditakdirkeun pancek kamari teh i'rab teh labdon au takdiron nya. Jaa auladi jaa fi'il madi bina ma'lum mabnina mabni tah aya jaa aya nya gitu. Terus ana mana eta teh salah panahna teh kenapa auladi ku namanya auladi eta ciri isim nyata ku tanwin anu dibuang sabab dek idopat auladi ya asal mah auladin gitu. Nah, kumaha tah ku sabab dek idopat kana naon idopatna tuh kana iya mutakali maka alamat ropa domah muqaddarah sabab kalimah isim anu idopat kana iyana mutakalim gitu. Auladi aya iya ta eta teh iyana mutakalim gitu nya. Auladi eta mudhof iyana mudhof ilaih gitu nya. Auladi ieu jadi fa'il isim dohir. Ja geus datang saoladi anakku sayang gitu. Eta nya ku contoh disebutkeun domah muqaddarah ditulisna teh bet henteu ku domah dohiro tapi ku domah muqaddarah nya. Auladi hakikat nama eta teh domah ngan pedah ku domahna muqaddarah gitu. Ku perkiraan panjang keneh panjang keneh nya wa ma wa alah orang baca unggul lah teu tamat bakal ngagantung ieu teh sajudul. Cek tadi teh kadua cenah kunaon dina jama taksir. Nu kahijina teh naon tadi? Dina isim mufrad. Nu kadua dina jama taksir. Nu katilu dina jama muannas salim, ya. Nu katiluna dina jama muannas salim. Naon domah jadi ciri pikeun i'rab ropa. Anu dina jama muannas salim teh pelenggaranana majumi abi alifin wa ta'in majidata majaditain ala mufradihi. Arti nama-nama kalimah anu dijamakeun ku alif jeung ta sarta jadi panambah duanana tina mufradna. Karena ceu kaidah wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa bin nasbi ma'a gitu. Anapun lamun alif jeung ta na lain jaidah mangka eta lain kalimah jama muannas salim. Contoh alifna lain jaidah kudotun wa guzatun eta mah alif jeung ta na lain alif jaidah nya gitu. Eta mah alifna mana panukeuran tina iya gitu. Kudotun asalna kodo ya guzatun aslina goja wa gitu nya. Pagentian tina alif tina iya asal nama tah geuning aya kodoyatun sanggeus kitu tuluy tukeurkeun si iya kana alif. Elatna lit haru kawan bitahi maqab laha kodo ya nya gentikeun tah si iya kana alif sabab patah samemeh. Nah jadi artinya diharkatan si iya narima jabar harap samemeh. Nah jadi kudotun ya gitu. Contoh anu takna lain jaidah abiyatun amwatun eta takna lain jaidah tapi asliyah sabab keur mufradna baitun jeung wa mautun beda pan. Lamun tadi mah naon jama taksir nu sejenna nya gitu dina naon jama muannas salim teh saperti ge dihareup muslimatun asalna
muslimun. Mukminun jadi mukminatun. Eta mah mana sitana betul-betul jaidah. Ari abiyatun mah da kalimat pokokna asalna baitun mufradna. Atanapi amwatun asalna mautun. Eta mah disebut takna teh taas asliyah gitu nya. Tah. Jadi eta mah teu kasebutkeun jama taksir nya. Nu bieu mah baitun amwatun. Tuluy jadi kesimpulanna setiap jama muannas salim tingkah ropa maka alamat ropana ku domah. Dek domahna dohiroh. Contoh tak aya ginian. Mu'minatun qanitatun. Mu'minatun qanitatun hafidatul lima. Bima hafidallah. Contohnya mu'minatun jadi jama muannas salim. Nah, cirina aya alif jeung ta. Ngan eta keur dina tingkah ropa sabab eta jadi mubtada. Mu'minatun ari lapad qanitatun eta keur jadi khobar sarua ropa sabab ropana mubtada ku ibtida. Ropana khobar ku mubtada gitu. Ari nalika mufradna mah mukminun dijamakeun jadi mukminatun. Jaidah duanana eta si alif jeung ta teh. Qanitatun mufradna mah qanitun gitu. Dijamakeun ditambahan ku alif jeung ta. Jadi qanitatun gitu nya. Eta asupna kana jama muan. Nah, sing paham tadi mah jama taksir, ayeuna mah jama muannas. Atawa domana muqaddaro seperti lapad du'iyat mahfudoti. Nu jadi pokok ciri didinya lapad mahfudoti alamat ropa domah muqaddaro. Sabab kalimat isim anu idofat kana ieu mutakalim elatna lis sikol nya gitu. Nu kaopat dina fi'il mudhari. Bener eta kaopat ininya. Bisi salah omean. Kaopat dina fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri saeun. Dina fi'il mudhari anu can patepung jeung se. Pelanggaranana nyaeta fi'il mudhari sakumaha anu tipayun bae. Naon cenah? Fi'il mudhari teh anu tuduh kana mana istiqbal. Keur aja hal jeung istiqbal di antarana. Buktina seurna aya 5. Hiji nun jama niswah. Ya tarabbasna. Asalna tarabbasu. Ya. Ku sabab dina bentuk jama make nun niswah tah. Ya tarabbas. Nah. Eta masuk kategori ilat ya. Itu. Bukti nase teh. Nu kadua nun taukid. Contoh waliyakunanna. Ya. Terus mana? Fi'il mudhari lamun patepung jeung ieu anu dua eta hukumna mabni. Jeung nun jama niswah jeung nun taukid sakilah disebutna ya. Itu. Nah, terus mana? Nu satuluyna alif tasniyah. Yadribani. Terus mana? Wau domir jama. Yadribuna. Aya wau? Aya. Nu saterusna deui ya muannasah muhotabah. Tadribina. Gitu. Fi'il mudhari lamun patepung jeung ieu anu tilu eta alamat ropana ku nun. Anu tadi teh bisa batin nuni. Ya. Gitu. Hartina si nunan teu dibuang, tapi ku tetepna eta nun gitu nya. Anu tilu ieu teh. Gitu karena cek kaidah
waj'alina wiyafalanin nuna rob'an watad iyanna watas'aluna. Jadi kesimpulanna setiap fil mudhari lamun can patepung jeung bukti nase anu 5 teh tadi nalika tingkah ropa mangka alamat ropana teh kudomah dek domah dohiroh contoh sayakulu ya sayakulu teh nyaeta fiil mudhari aya harap mudharaah sabariji opat nu aya naon di dieu iya anae tu hamzah nun iya ta ieu nu aya naon iya nya ta saya ya eta haruf asupna kana harap mudharaah gitu nya pan asalna teh qola teh qawala asal nama gitu. Jadi iya eta sebagai harap mudharaah. Arisin ciri fiil wal fi'lu yuropu biqad wasini aya sin aya eta ge ciri fiil ngan ciri mudharaah nama nyata ku lapad naon ku huruf iya teh fiil mudhari tingkah ropa gitu. Nasabna alamat ropa domah dhairah sabab can patepung jeung se can patepung jeung nu 5 tadi nya gitu. Atawa domana muqaddarah anu dimuqaddarkeun nu diperkirakeun nya mana contoh yarmi asalna yarmiu nya gitu. Harap mudharaah mana iya yarmi eta fiil mudhari tingkah ropa alamat ropa domah muqaddarah sabab fiil mudhari mu'tal akhir elatna lis sikol patepung jeung mana elat mu'tal nyata iya jadi macana yarmi gitu. Lamun kaentepan amil jawab mah jadi lam yarmi dibuang iyana gitu. Jadi kesimpulan anak domah dipake ciri kana i'rab ropa eta dina opat tempat karena cekoidah padamu pismi mufradin ka ahmadi wa jam'i taksirin ka ja'al a'budi wa jam'i ta'nisin ka muslimatin wa kulli fi'lin murabin kayati gitu tah domah jadi ciri kana i'rab ropa dina opat tempat hiji dina isim mufrad kadua dina jama' taksir katilu dina jama' muannas kaopat dina fi'il mudhari anu can patepung jeung se gitu nya sing apal sing tenget maneh nya kalau mun teu merhatikeun mah ke bakal teh pakia-kia ya atau jaia gitu ngobrolkeun ka Garut dan ka Bandung saliwang disebutna gitu teh wallahu alam bis shawab Rabbil fana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antar zukona wasi'a wa antar zuko amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangwurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran kaamanan